Kan manes pengalaman ya. Ari bobogohan ngeunahun teh kumaha ke? Bobogohan ngeunahun we, bari cipokan we. Tah, leungeun kanan maneh bari nyoo susu aing. Tah le, leungeun kiri maneh bari nyoo bobok aing dirojok-rojok make curug. Wah, ngeunaheun we. Goblok. Tuh, cek aing ge dirawat mah ping-ping teh teu budug teuing goblok, cek aing ge. Ieu mah tapak kucingnya sanes budug. Mana? Oh, tapi lila cageras ya. Heeh, kamari teh cenah. Pas divaksin tak acan, cenah pamit teh divaksin bisi rabies ke hayok keur bobo jadi ucing garong. Anjing. Entah kudu disuntik sia teh. Disuntik. Jangan lalaki na geura mah disuntik. Anjing, lain maksud aing teh ieu suntik. Saya ke dokter lah disuntik di gitu. Wes, kenal sia goblok? Iya le, aing teh nulis surat. Kan nulis surat yang saha? Jadi nu aing di kampung. Permainan kita bisa nulis atuh kok. Gan bae we le, da nu aing teh bisa maca. Anjing, ke aing gak. Anjing. Ah, Wah, dia tuh goblok. gimana tuh? Itu di kebun Iya tuh anjing. Astagfirullah anjing. Oh, sok balik. Tecangcutna omekeun. Ka omekeun ka. Wah, balik konten teh mah euy. Balik anjing. Tecangcut. Kasus. Anjing. Siana naik. Maju kakak maju saat tiktok gitu. Anjing cangcut majikan aing ngamuk geura anjing jadi ngalogoran goblok. Ya masuk ke parupa. Apa sih coba sih? Hiji, dua, action. Sia goblok bule dia kan anjing. Dia kan dari sia. Dia kan goblok. Pak RT maling cangcut Pak RT. Bule, dia kan cangcut aing. Dia kan. Goblok. Ya goblok deh. Etan. Oh, kurukeun. Edan. Bisa dengarkan motor. Anjing kan ngomong gini ya. Ya lah.